Di sini kami akan menjelaskan suatu perkawinan dari adat Sunda. Runtuyan prosesi prakawinan. Ieu sabaraha lengkap samemeh lumangsuna ketika 1. Nendeun owong nyimpen jarum. Ieu prosesi kahiji kula warga calon pengantin pameget silaturahmi ka kula warga calon pengantin istri pikeun mastikeun yen sang bojang can aya nu ngalamar sarta pikeun nangan kasakukan ngaraan ngarancang lamaran. Sifatnya santai tapi serius. Yang kedua, narosan atau nyereuhan atau lamaran. Ieu merupakan acara ngelamar resmi pihak keluarga pameget secara resmi nyuhunkeun sang mojang ke pihak keluarga istri. Biasana mau silih komplit jeung aktos pameget, aktos palimbu catur. Minangka tanda setuju pikeun ngabiayaan kawinan babarengan. Dipasrahkan dari cincin menang atau cincin belaratan minangka tanda tali asih. Yang ketiga ada seserahan atau nyandakan. Pihak pameget masrahkan perlengkapan tiket pengantin istri sapertos pakaian tulisan kadang-kadang tradisional jeung sajabana minangka simbol tanggung jawab pameget ka istri dina nyumonan keberkahan. Yang keempat ada nyeuyeuk seureut. Ieu merupakan ritual inti prakawinan anu dipimpin ku nini pangliuk atau ahli pangliuk. Calon pengantin dipapari nasihat ngeunaan hirup rumah tangga bari ngalakukeun sabaraha ritual make daun sirih, beas, bikoin jeung sajabana. Pengantin diajak babarengan dina membangun rumah tangga sudah asa, sudah asu dan sudah asih. Proses dina dinten H akad nikah. Sasarangsna akad nikah lumangsung anu biasana nurutkeun syariat agama Islam. Aya sababaraha adat Sunda anu dilaksanakan. Pertama, mapak panganten menyambut pengantin pameget. Rombongan pengantin pameget disambut ku keluarga pengantin istri dibarengan ku kasenian tradisional suatu tari-tarian misalna tari merak atau lengser jeung tetabuhan gamelan. 2. Sungkep. Kadua pengantin sujud atau ngabalang pameget awak dipayeuneun sapeunah masing-masing. Ieu marumpa wujud panghormatan nuhun kana sagala pangobanan serta nyuhunkeun dihapunten jeung doa restu dina pepemitan hidup anyar. 3. Saweran. Panganten linggi dina korsa atawa di payungan bari sapeunah nyawer ngawurkeun beas simbol kemakmuran. Kunyit nu diiriseun tipis-tipis duit koin simbol rezeki jeung pamarehan bari dibarengan ku nasihat dina wangun hidung ku pujian. Tujuanna pikeun ngabakti kabagjan sarta ngaharepkeun hirup rumah tangga anu berkah jeung makmur. 3. Nincak endok. Nincak endok hayam. Pengantin pamegat nincak endok hayam nepi ka pebesi teras pengantin istri ngumbah pengantin pamegat. Ieu simbol yen pengantin pamegat geus siap jadi pemimpin rumah tangga anu tanggung jawab serta pengantin istri siap melayani sakinah sakalayan bakti. 3. Melem harepan. Ngahulu harepan. Pengantin pamegat ngahurungkeun harupan lidi kalayan lilit anu dicekel ku pengantin istri. Teras harupan geus turung teh dipareman ke pengantin pamegat. Tuluy dipotong sarta dipicet. Ieu simbol yang lamun dina rumah tangga aya kaributan atau kurungna seuneu. Pengantin pamegat kudu jadi pihak nu ngademakeun sarta micen sagala rupa nu bisa jadi bibit pasea. 4. Buka pantok. Buka pantok. Panganten pamegat aya di luar. Pengantin aya istri jero imah atau hangan. Lumangsung dialog ku pantok. Silih tempat anu isina nyuhunkeun ide-ide. Ieu tradisi ngalabankeun kahirupan rumah tangga anu kudu dimimitian. Kalayan izin jeung kasepuhan bebarengan. 4. Ngalupas japati. Ngalupaskeun japati bodas. Sepuh kadua pangantin ngalupaskeun japati bodas ka awang-awang. Ieu hartina sepuh geus ngalupaskeun tanggung jawab ka anakna. Ayeuna anakna geus mandiri ngawangun rumah tangga sorangan. Ya. Provinsi Adat Pansa Kawinan Sunda. Tahapan ieu fokus kana penghargaan ka keluarga sareng adaptasi pasangan pengantin kana kahirupan salaku salaki istri. 1. Pelesir ngarubekeun. Hartos leuwih mengarupakeun prosesi di mana pengantin anyar mimiti ngalaksanakan kunjungan
kunjungan kekeluargaan ageuna boh ti pihak pagetan saliki atanapi pihak istri. Waktu biasana dilaksanakan sabaraha dinten atawa saminggu saatos resepsi. Tujuan silaturahmi nyangieun. 2. Ngunduh mantu kunjung ka basan hartos acara kunjungan resmi di keluarga panganten istri ke tempat keluarga panganten pamagetan. Ieu mangarupakeun kebiasaan anu kawantar dina budaya Sunda. Waktu umumna dilaksanakan teu lami sages pernikahan sakampung malah dianggap minangka resepsi kedua. Prosesi keluarga panganten istri datang ke bumi besan keluarga pangagetan bari mawa kado atawa oleh-oleh kue kendaraan atawa barang minangka penghormatan. Panganten anyar diwangkar ke sadaya keluarga pangadat. Intina ngawujukan panampian keluarga pangadat keanggotaan keluarga anu anyar nyaeta panganten istri. 3. Tujuan bulanan nalika calon neneang senjana lain koresi. Sebenarnya kawinan sudah merupakan ajaran yang mengajarkan pengantin anyar kumaha sarana hidup mandiri karena cinta, kesaktian serta selawasna menjaga tali